Hai pemirsa, jangan lupa like and subscribe di channel Uyung Sekuat. Gak subscribe gak rock and roll, jangan lupa nyalakan loncengnya. Atur nuhun sadayana. Yuk, santai. Tripi. Banget teh laki itu geuleuh. Mangku naon Geunah di delek. Wang, Naon? ayeuna si Uyung jeung si Cungkring geus boga awewe euy. Saha? Nyawa awewe teh? Nyaho atuh betina. Heeh. Beraku ieu kaelekeun. Teu nyaho aing sugan. Saha nu nya sia atuh? Tah kitu. Nyaho bapak aing pan nu Nyaho juragan lah. duitna sagudang ieu dunia. Opa. Kena eta. Bila perlu mah imah sia aing beuli satu kudu boga imah lah. Enak Mungkin mah. aing tinggal di mana meureun sia mah? Wah, tuh bisa sih si jalan ge. Enak kieu wang lah. Urang nyangan cara abe bisa ngarebut eta si Neng Ayu awewe si Uyung. Kumaha carana? Gampang eta mah. Beres ku urang mah. Oke. Oke, siap. Geus lah ayeuna mah hayu lah. Tadi joget atuh happy-happy Pak. Heeh bari ngarayakeun batur. Os tuh aing mati ulah nah teh. Santai atuh. Ayo bang joget lah. Iya. Cia. Ron. Naon teh? Itu yang bukan Ron. Aduh, ieu mah gawat, ieu mah aduh. Si Uyung jeung Neng Ayu itu mah. Pelanggaran ieu mah pelanggaran hukum, ieu mah wang. Aduh siram euy. Asa teu tega euy. Aduh, kumaha atuh ieu? Beja ka bapak, Ron. Bila aku kudu beja ka bapak awewe. Heeh bener sih. Ini beja jadi milik maneh. Aduh, aing masa pelukan kitu aing mah. Ieu aduh. Duh, kumaha tuh? Ada mau orang sampeurkeun heula ayo. Sampeurkeun wae. Sampeurkeun. Hayulah. Kurang omongan. Ayu euy. Ayu. Samparkeun apanya euy? Duh, aing. Paranas tiris nempona euy. Samparkeun heula. Duh, aing Neng Ayu. Disaung duaan. Keur ngobrol ke naon nya euy? Aduh. Duh, samparkeun tong nya euy. Disamparkeun. Era. Sampeurkeun lah, gentleman. Kembang, yang Neng Ayu ieu mah ya. Sengit kembang 7 rupa. Adik kamu teh kenapa diam wae? Aku teh lagi pusing. Pusing kenapa? Si bapak kekeh banget pengen ngejodohin aku sama Kang Imron. Padahal aku teh nggak suka sama dia. Aku sukanya sama Kak Uyung. Kenapa kamu gak suka sama si Imron? Padahal kan si Imron mah kaya, banyak uangnya juga, sawahnya juga banyak. Kenapa sukanya sama si Uyung? Habisnya Kang Imron kayak gentong. Bener, aku lagi sedih. Kamu mah bukan yang ngasih solusi. Atuh sedih kenapa? Iya kan, bapak aku teh kekeh banget gitu, pengennya sama si Kang Imron. Akunya nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak mau kan, kayak gentong udah aku bilang. Enggak, yang lain gitu. Kan pasti ada alasan yang lain. Enggak, kalau cinta kan nggak mandang kayak gituan. Aku sukanya sama A Uyung. Udah A Uyung doang. Kenapa emang A Uyung? Emang si Uyung teh kenapa? A Uyung teh, Itu siapa? oh itu A Uyung. Dari mana A? Habis jalan-jalan. Ini mau duduk? Enggak usah, diri aja. A, ini teman Ayu namanya Eis. Nih, Uis. Ya, yang mau dikenalin sama Acungkring.
Cungkring deui. Kenapa? Enggak apa-apa. Guys, besok atuh kenalan. Guys, Uyung, yang mau dikenalin sama Acungkring. cungkring. Iya. Jadi gimana hubungan kalian? Ini yang namanya Auyung. Iya. Oh iya. Ada bunga tadi dari Cie, udah. Semua mau makan dulu ya, mau pulang dulu. Iya. Kalian berdua aja di sini. mau kemana? Neng Ayu. Makasih, A. Sini, A, duduk. Apa-apa? Iya, Neng mau ngomong. Iya. Neng. Sebenarnya Bapak Neng mau jodohin Neng sama A Imron. Ngejodohin. Terus hubungan kita gimana? Gak tahu, soalnya Bapak Neng lebih suka laki-laki yang udah kerja, terus banyak penghasilannya. Sebenarnya Neng juga sukanya sama Aa. Cuma gimana lagi atuh? Hubungan kan kalau nggak direstuin sama orang tua juga nggak akan bener, A. Iya sih. Ini gimana ya? Kalau memang Aa serius, Aa datang aja ke rumah ngomong sama Bapak. Ya nanti insya Allah ke rumah. Ya udah, bener ya, A. Insya Allah. Neng Wiwi mau kemana? Mau ke sana? Mana? Ke sana. Neng Wiwi, aku ada pantun buat Neng Wiwi. Boleh, apa itu pantunnya? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Ini pakai batik. Kamu hari ini cantik. Bisa aja. Neng Wiwi mau kemana? Mau ke sana? Mendingan temenin Aa ke sawah. Boleh. Ayo. Uyung! Uyung! Mana si Uyung teh? Abang turunan aing atuh. Hadiah tuh naik di burung. Ih, parah tuh. Geus aya mah tangan no si Uyung. Parah sedikit. Coba tuh, tanyakan ke si Ahmad. Coba ayo dah urang tanyakeun. Tahron, si Ahmad nak. Tah, Naon? ieu bogohan wae di nempo si Uyung teh. Daripada maneh jeung si Awang wae beki ka awewe teu. Beuki pan aki meureun teu poyo kuat gagah kieu. Percuma gagah ge itu jeung awewe mah. Si Uyung di mana si Uyung? Santai, urang ieu keunangan si Uyung mana? Oh, aniana ngarebut si Ayu. Teuing teangan tuh bisa wah. Anggus atuh lah. Geus bahagia. Ayo lah sing terus lah. Ayo Neng, ulang ngobrol jeung gentong. Jadul teh aing poyokan gentong ku si Ahmad lah. Pitaskeun beunang. Heeh, bener. Si Uyung itu, waduh. Eta mah duaan kitu mending mesra euy. Eta ning nyaan kitu ya Allah. Asa teu tega nepun. Bebeja we ke bapak maneh. Sina bapak maneh nu turun. Beuh. Arek mah, ayo. Bapak maneh di mana ayeuna? Ai di mau ke dahar bieu. Ayo bebeja, ayo bebeja. Subscribe.